sayap, ku bawa kau terbang ke bulan. Teng sia aing terlalu leles kieu. Aku tina naon lakon cina deh. Besok kira. Bisa. Kalau ku punya sayap, ku bawa kau terbang ke bulan. Oh, ada bebaturan aing datang. Mana? Kurang di mana? Reka dieu cigana we tulus. Halo. Sok. Oke di parapatan Cihayam. Tinggal naik ka dieu sok lurus ka dieu pokona mah tidinya teh 1 kilo lamun naik ka imah doyok teh. Pinggir jalan ieu. Aya pom ini warung. Siap aya di pipir di base camp biasa. Siap. Aduh, ieu poe ayeuna aing nu urusan piduiteun deui ieu teh. Ek ulin ka wadoyok da. Kayak aing kalah ka disikat meneng ku wadoyok aing. Aduh. Woi, Jang. Kade. Kumaha? Kade, apal imah nawa doyok teu? Ah, iya, pasti bisa jadi duit ieu mah ya. Kade budak leutik teh. Kumaha? Apal teu imah nawa doyok? Di mana? Oh, apal ieu teh urang tadi ge dititah ku Mang Doyok kita meuli rokok. Tapi duitna lagrag ieu teh yeuh. Emang wadoyok teu puasa kitu nitah meuli rokok? Hanteu wadoyok mah teu puasa. Ugo abi ge dititah mese rokok ieu teh kan aduh duitna lagrag kieu aing ah. Aing mah ieu teh ieu da bisa carekan ku wadoyok naik. Matak ulang gen ngadadak anu kenal we. Oh, heeh. Urang antar atuh wadoyok di mana? Nyapuguan eta ieu teh lamun ka ditu nganter adang ke meureun aing. Dicarekan ku Mang Doyok tuh da. Kudu kapanggih heula duitna ke kakara ka ditu. Nya geus kieu we meh beres mah. Kayak kurang kumaha beres itu ya? Injum we tapi ya. Aduh, atuh perewe tuh Jumlah. Yo. Kita sakit lah ya. Kurang. Antos cukup aduh. Hatur nuhun pisana ieu aduh aing ah. Ya tuh antosan lanya abi bade mesera rokona. Antosan di dieu ke abi ka dieu deui yeuh. Sakedat ka dieu ke warung. Oh, sok atuh tong lamia ya. Mohon siapa? Ayo euy. Heeh. Kita nilai percaya tuh euy. Nyawa tapi menit datang-datang. Jalan leuwih ieu teh Tapi ke ciri mah. Tapi lila. geus cangkeum ieu dia. Curiga euy. Quality kurang tuh. Yang we ka warung. Warung mah ya. Apa tuh warungna? Nyaho teh nyaho da ieu urang makan tamu ka dieu. Tadi mau angkaran masak. Geus dari upelan gimana tuh lah. Punten ah. Mangga. Kemana? Kemana geula? Naros Naros naonnya? Ningali murang kali ke ngalit-alit. Tadina bade mese rokok. Oh, eta mah si Burik atuh tadi ningali di ditu tuh nuju layangan si Burik mah. Aduh, nya kana eta budak teh kapan dititah meuli rokok ku wadoyok. Nah, halalayangan ya. Bah, bulan puasa kieu meuli rokok da wadoyok mah puasa tuh. Aduh, da cek budak eta mah teu puasa. Emang imah wadoyok di mana ya? Umi wadoyok tanu ieu ya. Anu ieu. Nya, nu ieu belum wadoyok mah tah. Geus caket budak tadi teu Caket atuh. dituduhkeun atuh ya ka mana ya? Kadeo budak leutik atuh si Ama. Lompat ka ditu tadi teh. Kerang layangan kan itu tuh. Aduh, kata dusun polos nancelnya. Oh. Batu antaranya. Siap. Ayo. Wah, ini betul di si Hayam itu tadi tanya baturan. Kalau ku punya sayap, ku bawa kau terbang ke bulan. Teng sia aing terlalu leles kieu. Aku tina naon lakon cina deh. Besok kira. Bisa. Kalau ku punya sayap, ku bawa kau terbang ke bulan. Oh, ada bebaturan aing datang. Mana? Kurang di mana? Di Talaga. Oh, iya. Lain ali lapisan kana tadi teh geus di Cihayam. Oh, tadi eta aya ieu lah. Oh, naik mobil elap lah lempang. Ya, elap Eprak naroskeun eta ka budak eta di dinya. Di Talaga. Cara sok di dia di luhur. Mohon di dieu lah. Ih, sok di luhur. Gana tuan sok di dia. Sok anjir dinya. Wah, emang tadi bener wanita meuli rokok ke budak leutik. Cih, nasa anu nitah meuli rokok puasa kieu. Saha budak leutik sawok?
Eta adoyok si burik. Hidung Oh, leutik. eta budak leutik teh duit teh leungit. Kurang teh alah kadibere we duit tadi teh 50.000. Da karunya. Oh alah kadigawean kuring alah kalalayangan teh budak teh cenah. Aduh, ai si burik ewok atuh sia teh omongan sia teh. Oh, sia mah ih meni. Sia ke hansip sebagai hansip keamanan Aing gitar mah bisa. Kamari we aing di dieu si burik mah aing kita nyokot tragaji. Heuh. Da kala kasih Faisal. Nah, Madeo nyebut kita cenah minta duit lah 10.000 ke wah, bener si burik mah kudu diamankeun bewok sia ih. Oh, anjing ku sia. Ku hansip. Gampang. Bawa ka dia mun aya dusun. Ai si burik-burik teh eta teh budak sawah. Eta budak tetangga belah girangan si kete lah. Bangor gitu tah. Sip, ampun sip, sip kecelakaan. Naon atuh sia? Turun sip. Sia ditariangan ke. Ada lo cek aing. Yo. Iya tah. Si burik-burik hidung teh cek urang eta. Iya. Iya lain. Burik. Tuh, kali itu tuh. Padahal ket. Sok si ame diomongan di head ah. Naon bang? Nah, siapa kumaha nyebutkeun aing kita meuli rokok ket. Aing teh puasa teh. Eta mah ieu bang urang mah keur acting. Urang mah bang eta mah bobodohan. Yo, babal sia teh tuman leutik-leutik geus diajar ngabohong ket. Iraha aing kita meuli rokok aing puasa babal. Oh, sia mah ih. Naon maksudna sia? Aya maneh kumaha maksudna leutik-leutik buat nipu. Yo, mang, aduh. Urang mah tadi mah eta mah cak ilmu, eta mah urang mah. Aduh, mang kuda bodoh-bodoh teuing teh sakola baretona. Anak kumaha geus kolot kitu kabobodoh ku budak leutik. Ah, aing. Sia ket ulah ngabobodo. Urang mah tadi mah eta mah ngetes ilmu, urang mah sugan si teh hayang apal ieu si mang. Iya, kamu bodoh mah ku budak leutik, da kabobodoh teh tuh ngerakeun pisan. Ah, aing ah. Komo mun ku kolot urang nanya. Dewek nah awet nyolot ka urang, urang bolohana kumaha? Di mana bolohana? Heuh tah di dinya mah balegug tuh da. Yo, lain kali mah ulah sok percayaan teuing ka jalma mah geura. Aduh, tuh da. Daripada bobodoh ku budak leutik, yo. Da aing mah sebenarnya loba duit mah di imah ge di kamar 2 karung deui ngan areungah ngetes we tadi mah. Nah ngomong naon si burik. Heuh, acting mah eta mah acting urang ngajaran we eta mah cek ilmu. Belah sia kitu kunyu.